menang ilamat di aki aing Tiki Astap bin Diki Haji Dewantara Kubuntoro bin selamat. Coba beri petunjuk na Gusti ya Allah itu. Salat ungkat wae itu bari magrib doang oke ampun ya. Ijazahku ijazahna ini kalau wong deui ampun dilembut wajib. Sajon. Sampurasun tepang deui saring CS channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Atanapi sing dipanjangkeun yuswada. Tong hilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur dan terima kasih. Salam baraya, salam nalajo. Kebon segala rupa ada weuh. Ieu mah. Mangkat ka dieu motor. Hese diajak bunga na. Ieu mah carana mah. Oh, kudu kumaha deui ieu. Mani kebon jeung ladangna muli eta kareta second. Ieu mah. Kun. Pusing ieu kehidupan teh. Lieur. Ieu kehidupan teh. Boga pepelakan beak, ieu boga kebon. Sarua beak. Boga pipiaraan, nya huluna doang. Boga kendaraan ge hiji-hijina eta si Jabur nyungsep. Wah, ya Allah ieu petunjukna Gusti. Emang geus lieur, emang kehidupan teh. Aduh, ieu mah aing usaha teh ka ditu ka dieu ngalamar ge meuni ku hese. Aing ijazahku ijazahna aing kalaweng deui ampun dilembut. Astagfirullahaladzim. Saha anjon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha anjon? Ngarerewas dewek. Anjeun ngalilieur urang kertapa ngaganggu ku anjeun. Ieu nu ngomong hareupeun teh. Manusia apa naon maneh? Kudu nyaho urang saha-saha. Anjeun teh kunaon kara? Lieur. Kehidupan ieu lieur pokona mah lieur, geus teu bisa diucapkeun dengan kata-kata. Geus lieur pokona mah kuring deui ieu. Lieur. Anjeun ngarerewas wae nya kali lieur dewek. Lieur kuring teh lieur, urang nyaho mah lieur. Cicing. Urang teh lain ngarerewas anjeun. Anjeun nu ngarerewas urang kertapa kaganggu ku anjeun. Anjeun kunaon carita ka abdi anjeun kunaon? Lieur mah. Bising pokona mah tadi geus caritakeun, teu bisa diucapkeun jeung kata-kata. Pokona mah kuring boga pepelakan ludes. Yo, kasep, hujan, ulah sok dipinjem kasep. Mana tanda dina pangajaran dina mangsa ngaliwat. Kasih diantar sok diberi jalan. Kek nak nutupan jalan ke kabagian ya, dan ayeuna urang rek pamili heula nya balik deui. Emang sareng saha? Mungkin kaharep gak nyaho ya. Ayeuna urang pamit heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Kemana teh jelemanya? Jelema benar. Aya ayeuna eudeung. Ai cenah aing. Awang ngomong jeung saha kitu. Dua aing keur lieur teh bikin lieur ya aing. Lieur ieu mah pokona mah. Ampun ieu mah kan. Astagfirullahaladzim. Aing di dieu wae. Nah, gitu. Punten ya. Mana? Kelas wajib. Jatuh saja deui. Lieur eta kamu lieur eta. Teuing eta manusia tinggal. Lieur eta. Ah, emang mundur heula mending ge yo. Ulah Allah teh bawaan balik. Aduh, mantap ya. Iya, jadi sayur ya. Tumis pedok ya. Mantap. Wah. Pon liar emang. Usaha kalau wong motor hese diajak bungahna. Tadi di kebon. Aya jelema di liwat ujung-ujung datang. Semuanya berenang. Ah, udah teuing lah gitu mah. Alhamdulillah nama ya geus hasil. Ieu ayeuna undareun. Deung geus di
imah mah atuh boga bakal ya undar nang undar. Kita alhamdulillah balik. Kanyere di pasir pari, kasitu warnana hejo, awewe zaman kiwari, bisa nyatu teu bisa ngejo, loba main HP bae. Kungkruk 7 bangkong 8 ngadungkungkuk teu pararuguh ngawangkong teu barengakan peribatan. Ampun, iya mah pagawean mending ngasah bedog heula ya mending ya. Ka kebon teu ka harti be aku hama. Gawe bangunan karake 2 poe. Geus libur beres kepagaweanna di PHK. Gawe lagi geus ayeuna mah. Liar ya mah geus kudu ka mana maranan ampun kahirupan teh Gusti ya mah ya. Iki teh ya Allah deng. Coba bere petunjukna Gusti ya Allah ieu teh. Salat ungkat-ungkat wae ieu bari magrib doang oge ampun ya. Majikan eueuh di ka Arab anak 12. Wow. Anu hiji masantren di Gontor, anu hiji sekolah kuliah di Turki, anu hiji deui di Kairo, anu hiji deui rek ngajemput cenah rek balik heula di ieu Mesir cenah kita. Ieu anu hiji deui ieu bangkawara teh budak teh rek asup SMK di ditu di Latarsa ke SMP. Asup deui eta di negeri eta tah. Ayeuna ieu tah anu budak leutik ieu. Bernyita ieu rek asup TK di wae hiji di Kendusuan. Bajikan mangkat ke Arab can Bali. Ieu marek eta sih mending ka sawah mending disebut sih ieu ah. Sawah karana sawah. Ya Allah, denger ka sawah ah. Ini ke penting ya menang ilamat ya. Ka sawah mending kita. Kan we aya kerja muliakeun biaya budak ya. Kan itu ka Mesir. Ke Mesir yang mangkat di Mesir ke Palestina cenah gitu eta si eta. Bukan 12 ke Palestina ini ke 12. Rek kuliah. Ayeuna kuring rek ka soal asli mah mangkat heula ya tah. Buka titipan deh. Pak, aya Mang Karman eueuh. Naon? Mang Karman aya eueuh. Iya, kan moe pakaian. Ih, budak teh gelis-gelis. Torek. Aya Mang Karman teh lamun can mangkat mah. Liur. Mana rek mangkat mah? Assalamualaikum Mang Karman. Mang Karman, ieu aya surat titipan. Di teh kamarana jelema nu kos imah teh kos kuburan. Dadan ah. Pon aing eueuh hartian, mana aing ke ka sawah yo, menang ilamat ti aki aing ti Ki Astap bin Ki Haji Dewantara Guwontoro bin Salamet.
mah. Nya mere resep mental orang kalinya mah. Ada burung dulur teh. Lu kan dia makan manggil. Jauh kana segala, jauh kana maksiat, jauh kana omongan tetangga, jauh kana warung oge sarua. Itu gitu mah hade tapi balang sakelingnya.